Ganja. Bulan ade. Dina saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Anu dimaksud kumaha ade. Sok mindeng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh. Leres. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan kanza tangtos laras seperti anu karanapan kumar capada ayeuna kumaha den cobi bencana alam di mana-mana laras longsor mah banjir mah kahuruan mah gempa mah gunung bitu mah lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasakan sa ancaman pangeran geus ti baheula yen ieu dunya bakal ruksak bakal kiamat tapi di lain ayat netelakeun yen ieu ruksakna dunya ku polah-polahna manusia. Buktos nu matak yakin ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng kansa. Laras Yen pangeran muarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling karena eta siksaan jeung ganjaran. Jadi cinekna kanza kejadian ieu jagat raya Pramudita anu terus-terusan ajab teh mangrupakeun beja pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran maha benar Allah. Masihan tangara Sabab ai bener teh aya sababaraha perkara kanza di antawisna den kumaha hiji bener ceuk Allah dua mutlak absolut dogmatis teu tiasa dirobih deui eta mah teu bisa dirubah teu bisa oh tiasa anu dua kadua bener ceuk ilmiah naon eta katilu bener ceuk filosofi kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas suara terbanyak maksudnya atuh teu matakna ontong pasea jelema na eta we urang paseakeun da anu opat bieu urang padung dengan sora mayoritas teh sora umumna di urang panon poe biji ti mana kanza di wetan mohon ceuk ilmiah masalah sabab da panon poe mah cicing setiap anu bijil maju ilmiah teu narima da panon poe mah cicing da bumi anu muih kanza bumi berputar
berputar, matahari tetap diam gitu. Tapi filosofi ngebenerkeun palasipah. Filsafat menerkeun naon? Ceuk falsafah ke di mana panon poe geus bijil ti kulon ieu ruksak dunya. Anu dimaksud bijil ti kulon teh kumaha panon poe teh? Da ayeuna mah diwetan keneh raraosan mah. Tapi ilmiah bakal ngejegag grafik lamun heueuh bener-bener bijil ti kulon panon poe nganu harti bumi teh malik muihna sakaligus ansur ieu dunya. Oh, nya atuh malik. Tungkeb atuh alam dunya teh. Ari panon poe bijil ti kulon sabab ari panon poe teh kahirupan kan sa. Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus kabarat-baratan hartina panon poe bijil ti kulon. Allah. Pakaian, Mohon. adatna, budayana Geus kabarat-baratan. geus kabarat-baratan bangsa urang geus gengsi tangga dahar kulub sampe anu dihakan teh hamburger hambur duit ger pasea Hot dog, fried chicken dan king donut poho kana kabudayaan sorangan kadaharan sabab naon ieu spesifik urang mah lauk asin we ngono lauk asin we produk dalam negeri. lain ulah beuki nu kitu pek wae ngan ulah sul budaya ulah nepi ka jati kasilih ku junti kan sabab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak tah bangsana nya kan sa Geus hampir bukti akhirnya. numawi ayeuna para juata marasanga juata para manten bayar-bayar bakal nurunkeun wahyu cakraningrat saha jalma anu kaancikan ku eta wahyu cakraningrat dina harti bakal nyebarkeun turunan-turunan anu saroleh kanza Gening eta tos aya. sabab ari anu soleh teh bakal ngajait nasib inung bapa ke yaumil akhir anu bakal melaan ka urang teh hiji harta anu dijakatan anu disodakoh jariahkeun kanza kaduana ilmu anu diamalkeun katiluna anak anu soleh Wah, anak nu soleh geuning baewon. ai cara jeung katang tuanana lamun jalma hayang kancikan ku wahyu cakraningrat nyaeta kudu daek nyepi diri ngisat awak init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah tatapa di dieu di alas ti brasara kaula teh ieu jadi pamilon ti nagara Dwarwati pikeun tatapa nyaeta supaya kaancikan wahyu cakraningrat ai ku kaula mah moal kaberik da kaula mah geus kolot iwati budak ngora nyaeta Samba Purwaganda putrana Gusti Batara Kresna bakal tatapa Allah den sama. yap ka dieu den sama yap Den sama. Kader leres. aman no katinggal kumang sapertos anu ragu-ragu anu cangcaya kalakuan mendeg mayong anu sarupa kitu bahaya kasih tenengkeun ludengkeun sagala papasoalan oge lu ragu-ragu sadaya-daya paman Tangtungan kukuhkeun udagan kayaknya. Kasebat sareng disebat makhluk nu pangsarakana Nawiti hayang ngati makhluk sanjana Aya eyang atin. Unggul sirintit taliti tekan ucap eyang atin da bear budi Sarada. Paras. hirup sugi ku pangarti teti barita wa kayang widi
bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri ka giri-giri para dewa parantos ngumumkeun ngabewarakeun yen bakal nurunkeun wahyu cakraningrat ti sawarga Maniloka. Samar capada parantos aruningaeun yen saha-saha anu kaancikan ku eta wahyu cakraningrat anu dilungsurkeun teh ka ieu alas ti Brasara. Lamun kaancikan teh mah hidup ku eta wahyu cakraningrat hiji bakal jadi jama anu soleh bakal nurunkeun anu saroleh sedengkeun jama anu soleh teh nyaeta anu dipikahayang pisan ku balarea sabab jama anu soleh mah bakal guna hirupna boh keur kapentingan negara bangsa katut hirupna jejeg dina agamana. Paras kaula nu hartina satria pinilih, hartina satria piningit bakal kapingit ku rahmat pitulungna pangeran. Cing yakin jangjina pangeran saha-saha jalma anu salilana dina pengabdianana langgeng teungut kalinuan tegeda kanginan 5.000 malaikat bakal turun ngaping kanjeng. Cing yakin wayahna kudu peurih lamun hayang peurah jalan ka sawarga meremet ka kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Cing mangdek nanyakeun ka hidup naon sababna dina diri hidup nepi ka loba halang loba haroyam loba mung loba sieun naon sabab wahyu cakraningrat yakin moal eunteup di putra sabab pangna ngabogaan kayakinan model kitu rumaos putra mah jelma anu sasatna balaga digdeug sanaos Kangjeng Rama hiji raja bari Batara nyata Kangjeng Rama Prabu Batara Kresna daripada putra teh rumaos sering nongong nukang disapengkeun Kangjeng Rama sama putra teh apa mang oge apa sakali malam minggu ngabonceng awewe tiluan di kamar hidup muni dina sorolok teh PCD porno wungkul botol-botol minuman keras can narkoba memang mangapa saha polisi na anu bisa daek newak da mikir 2 kali atuh newak anak raja dina nyana ge ditewak da atuh puguwe teh butuh duit itu maka jempe ditarimana ku oknum mah da kabeh di dunia setiap naon-naon oge tetep bakal aya oknumna polisi aya oknumna tentara aya oknumna seniman aya oknumna wah rupa-rupa we organisasi anu aya di alam dunia ieu aya oknumna naon filosofina bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna tapi kunaon di mana eta peuteuy geus peuteuyan
hileud ujug-ujug aya di jero peuteui cacakana peuteui nu leutik komo anu gede wajar da di dunya jadi dumeh urang teh moal kaancikan rasa pesimis dina diri teh moal kaancikan ku Wahyu Cakraningrat teh bongan urang sok daek kitu timalan tunggu di paru catang dirumpak timalan sabenerna eta Wahyu Cakraningrat teh bakal asup teh ka jelema anu kitu tapi ka jelema anu tobat jelema anu babalik pikir wajar aya jelema mah komo bari jeung budak ngora sabab naon sabab geus natrap manusia hirupna di alam dunya teu cicing dina hiji martabat osok kasalahan jeung osok kabeneran tungkul manusia mah tempat kaluluputan tangah tempat kalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajeun tara kapake isu eta jelema saha jelema anu geus bener ti mimiti hirup anu bener salilana saha ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuay jelema saha nu tara salah teh saha kabeh ge sok kasalahan kabeh ge sok kabeneran ngan aya nu tobat jeung nu henteu sakitu ta ayeuna hidup lamun hayang kaancikan ku Wahyu Cakraningrat pek geura niatan innamal amalu biniat geura tobatan tobat artina tobat teh moal rek sakali-kali deui sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama sok tatapa geura abdas para antos abdas mah heueuh niatan dina hate sok geura tatapa di dieu dupi sasajena mah hate we nu bersih sasajianana mah nyaeta nutupan sadria timalan kaulanun panon ulah rek sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleunana ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana irung ulah saambu-ambuna lamun lain ambeunana sungut ulah saomong-omong lamun lain timalan kaulanun teu karti heuh atas biasa sing apa kana adat kolot kacang teuing mang teh ngomong teh sok tapa mangga kaulanun sok mimitian rep sidakep sinoku tunggal mateni bebahanan catur dia catur ananing opat dia angen-angen siri budi cita rasa hiji ngeus sok sose mimitian ayeuna pamasok dilongokan kumang dilongokan ta ieu teh leuweung teh disebutna ge tibra syara syarat teh syariat pek ulah nepi ka kabedol ting ku urusan syariat tingkatkeun kana hakikat tina hakikat kana tarekat terusna ka makrifat ka itu terusnya iman tauhid makrifat Islam bakaturna ai Islam teh salamet ta eta kasalamatan teh dina gawe buktikeun al islamu mang salama muslimuna bilisani wajadi ari umat Islam anu sok saling salametkeun jeung pepada baturna kulisana jeung kuleungeuna timalan sok tiup kumang jurig nyingkir setan nyingkah tuwana tuwani tuwawu ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah urung mansur ing datulah nun Gusti ieu pun anak neda papadang ati nu ngadeg natungtung ati hurung tanding damar hurung mon corong tanding sarangenge kadia bulan 14 caang padang narawangan saang kagungan Allah sadaya bi kudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah
cing husuk Nete kana batu. memang keadilan pangeran temunguh jama kumaha istuningnya welas asih ka makhlukna asa kayang tang tuparang tengah beda-beda tenang itu bongkokna putrana Prabu Batara Kresna tatapa maksad palaikan sikan kuwahayu Cakraningrat ngadak-ngadak aya nu ngagebur hurung di awang-awang cahaya gilang gumilang lungsur ti luhur Loracak ya sesekarning wang cahaya sekarning wang cakaya gilang gumilang gilang gumilang ngurat cahaya sesekarning wang cakaya gilang gumilang cahyana hayun sasmita cahyana hayun sasmita ya ngadak-ngadak sato anu aya di alas pring ganding ansala alas wanawasa ngeureunkeun kagiatanana ajrih aya cahaya anu lungsur ti awang-awang Samba Purwaganda kaula nampi pangulem yen kaula kudungan sik marengan anjeun dina sajeroning hirup boh dangiangna boh ilmuna jeung sajabana bungan kaula diundang ku anjeun kaula mah mung ukur dek ngaharewosan we eta mah digugu nuhun teu digugu kumaha anjeun kaula dek marangan anjeun dek asup ngabaju miraga sukma sabab kula mun teh mah ku anjeun susuguhna cukup hartina teh sasajena kumplit kaula moarek ngejat tina diri anjeun asa anjeun istiqomah jejeg anseg teu ungut kalinuan teu gedag kanginan ayeuna mah tapa teh ngan ukur ngundang kaula da tapa nu sabenerna mah init bari cicing lumampah ulah ngalengkah jadi lamun init-initan teh hate mah cicing sanajan eta suku ngalengkah hate mah cicing dina pamadegan anu utama ka pribadian hiji patokan anu utama dina harti ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan teh heug kaula dek asup marengan anjeun sakumaha anu dipikahayang ku anjeun jeung dicita-cita ku anjeun kaula asa diwadahan ku anjeun anu bersih mudah-mudahan aya cahaya nepi ka kitu ngabur cahaya rezekina budak teh geuning watek urat mah aya kitu mateng maruteng anak beras kukuncungan bapana teh luhur wibawa luhur komara
jauh jeung wibawa komara panayagan. Tidak goreng. Kaula dek asup ngabaju miraga suka. Ai kaula teh ngimpi henteu bieu teh. Aku maha kitu Aden. Karaosna kumaha? Aya nu ngaharewosan ka kaula. Yen geuning kaula nu kaancikan ku Wahyu Cakraningrat teh kansa? Leres Bang itu. Lain beja. Eker mah putra raja bari kasep loba duit kaancikan ku Wahyu Cakraningrat bagja keur kaula kansa moal aya deui anu bakal bisa neruskeun kerajaan nagara Dwarwati lintang ti kaula bagja. Sagala rupi pasualan ti pangeran tes tengah guluntung hiji pasualan tapi tetap aya positif negatif artina setiap nurunkeun bener bareng jeung salahna setiap nurunkeun hade bareng jeung gorengna ngadak-ngadak ieu tempat seungit lir kastori angin-anginan si horeng aya putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban widadari lumungsur ti kahyangan ngalangkung kaya payuneun samba purwagana anu parantos kaancikan ku Wahyu Cakraningrat datang niratang ngademan datang niratang ngademan upa kulingan rana bene irah kingkang prata kansa Aden. ieu nepi ka mulus kieu awewe Gusti alus laur hade tangtung gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat kansa cacak tukangna Karena eta punuk mani mulus. aduh eta punuk nepi ka kieu Nyai tobat aduh punten manawi teh aya jalmi kaulanun kana sekolah teh ngalamun milarian pijalaneun kedah ka mana dupi salira teh upami dipersanten ngaran kaula teh Cakrawati leres kaulanu sae pisan tah kakasih teh di mana anu mawi kaula teh bade wangsu ka lemur kaula teh wangsu ti paguron luhur neraskeun ilmu panemu jampe pamake ayeuna bade wangsu heula kaula nun nah di palih mana eta di laneuh kaula nun oh ayeuna teh bade kateo nuhun atuh oh jadi ada teh jadi bade mulih muhun leres kaula nun
salira teh Dewi Cakrawati teu acan kagungan caroge anu mawi saha anu bade sudieun atuh ka kaula jami urang kampung Baulisung. Aduh bodoh lalaki lamun teu daya ka jalma modegi cacak teu di make up nepi ka kieu komo upami eta rambutna di rebonding. Aduh sanaos sanes bulu soca palsu tapi cureleukna luar biasa. Ngenakeun atuh akang teh ngaran teh Samba Purwaganda. Kakasih teh Samba Purwaganda leres. Di mana kaula nun? Kaula teh ti nagara Dwarwati ngenakeun akang teh putra raja nagara Dwarwati Kangjeng Rama kakasihna Prabu Batara Karsana Raja Ongkoh Batara Ongkoh. Geningan aya di numawi akang teh nuju ngahonta cita-cita hoyong diancikan ku Wahyu Cakraningrat. Kumaha parantos kalesan teu aya di jami seueur pamilon ti tiap-tiap negara ngintunkeun para nonoman tatapa di ieu ti Brasara pikeun opalai kancikan ku Wahyu Cakraningrat nanging da Wahyu Cakraningrat mah hiji ngancikna ge ka kaula. Nu sanes lewat kinten-kintenna upami leres teu acan kaungan caroge upami ieu mah dipiliheungkeun ku kaula kersa. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kaula upami kitu macarana nanging kaula teh da nyakitu ingis kurisi rempan ku kayaan maklum pangawakan awewe mah eureut lengkah kaula nu kalayan sok ingis upami ngengengkeun putra anu ningrat mah kaula teh ingis dinya nyeri. Maklum kaula teh jalmi laib jalmi teh aya kagaduh ingis melengkung bekas nyalahan kaula nun teu beda kaula mah awewe teu beda ti kembang dipihegar mun keur ligar nanging di mana kemang parantos layu hartosna teh ruksak parantos teu aya cahara deui ingis disingkirkeun tos layu mah dikantun kitu kaula nun hapunten ih teu naon moal janji akang janji hayu urang sapapai samanis sabagja jeung sacilaka moal dinyeri moal ya nuhun we sateuacan ge kaula nun kaula teh ngeureun bagja ngengengkeun putra raja katurug-turug salira teh anu kaancikan Wahyu Cakraningrat. Kersa mangga teh teuing kaula nun upami parantos ditakdirkeun maku ilahi ai kaula mah dulang tinande nanging upami leres-leres nyai cinta ka kaula bakal jadi jodoh akang kumaha upami dina waktos ayeuna da jalmi teu aya kinten-kintenna birahi anu ngancik dina dirina ieu Samba Purwagana parantos teu katahan deui kumaha kintenna lawat ka curug cabak kaula nun sanes muhrim kedah ngalangkungan heula hukum tika nah teu naon ai jodoh mah ai kersa mah upami didinya cinta ka akang cinta ka nyai teu kedah ngaliwatan hukum tika heula ke kanggo saha ayeuna kanggo saha nyanjang ji mah burung ditika lawaka kaula nun sagala rupi oge kedah aya persetujuan sepuh ai sepuh mah ku urang
upami jalmi tanpa diridoan doa ti sepuh bilih melengkung bekas jalahan kaituna urang sami hormat wae sepuh bos sepuh didinya bos sepuh kaula margi eta teh anu ngagelarkeun urang ka alam dunya inung anu sakitu ngakanung 8 bulan inung ngakanung tapi inung tarapunung datos takdir tinu agung sanaos nyerina kalangkung-langkung dina waktos ngalahirkeun urang teu seueurung sing ka inung tapi inung teu jadi pusing mangga urang hormat heula kaula nun eta jimat urang ieu mah kersa ku akang ayeuna kelana da ku kaula ge kahartos ulah waka kitu kaula nun ampun teuing mena ulah dugi ka kitu mena cing piconteun balar nah aduh Cakrawati ini lompat ka mana sagedena ge tanaga anjeun dipaksa ku Cakrawati nafsu birahi ngagudug-gudug dina wujudna atuh ieu teh yakin Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansing nyarengan nyaeta teu kiat ngejat tina wujud samba purwaganda kitu kaayaanna samba telebar karena pagawean anu sakitu hese capek susah payah kaula diusir ku anjeun samba perjuangan anjeun sia-sia aduh ampun paman daun kasep silakan paman aya naon mang sabot kacai heula beuh naon sadaya-daya tiwas naon Wahyu Cakraningrat ngencar deui tina wujud nah bisa yakin kitu maksudna sing percanten Wahyu Cakraningrat teh parantos lebet ka kaula kitu nanging aya istri ngalangkung putra teh tahan uji bade digabrug teu kiat mental atuh celeng deui we Wahyu Cakraningrat teh aduh dasar si conir gogoda teh gogoda sama piraku di leuweung kieu aya gegewek gagal bari jeung sosorangan aduh ampun sampah eta teh jebakan samba di lelebar hese anu kitu kabeda-beda teuing aduh lain di lelebar teuing sama kalah ini ya uluk eta geuning kabeda-beda teuing sia teh sadaya-daya geus balik ngan ukur kitu jeung kitu setiap jalma anu merdeh palaekan sikan sadayana diancikan nanging teu kiat nandangan gogoda kitu kaayaanna sanes ka saurang dua urang tapi seueur anu parantos kaancikan kat sarios ieu pamilon ti nagara Astina putra Raja Astina anu kakasih Raden Mandrakomara anu jadi puruhitanna nyaeta Resi Drona para Kurawa ulah gandeng teuing ieu budak dek tatapa awas
sing kuat kasep kun dan dilongokan paman-paman hidup kulon wetan kidul kaler sayaga bisi aya mau ngamuk gajah meta dijaga Di pagar pitis jadi cuci di hidup. kadang-kadang ulangan yang tengah ketika sedikit salaksa kaberatnya matelangan nyantel mantel kamu kedapat tuh halangan atuh yang kuat maneh teh Mandra Komara bisi aya siku si ulu-ulu gelaga kencana mau nganyuk gitu mau ngamuk gajah meta tah bikin tah kanu kieu sing kuat maneh Mandra Komara lain sama Mandra Komara teh anak Yudana iya pohon ngomong masalah pajanu merek ditutur inang kita yang hati mas padang hati di palar teyetin
Dangiang Turna Ruat Balajaya Dangiang Turna Nginang Ruat Balajaya Balajaya mudah-mudahan doakeun ieu tuang putra bener pernah teh emang kayaknya mah muang alo hidup anu kakasih Mandra Komara Lesmana Mandra Komara ieu sanajan bari jeung hirupna dipepene salilana ku harta jeung kakayaan bari jeung anak nate ngan hiji-hiji na lalaki mah awewe hiji lalaki hiji numutkeun kepercayaan eta mah kudu diruat teh ai diruat nate hartina ai karuat ruatan teh hasa tina kecap ruat kuat dikuatkeun imana dikuatkeun rohanina dikuatkeun jasmanina dirawat ongko taku cara kieu teh saolah-olah ngaruat muga-muga ieu tuang putra teh cingkan-cikan ku Wahyu Cakraningrat anu dibewarakeun ku juwata marasanga juwata parormanten Banjarbaya hah suwun doakeun ku sararea ulah gadeng teh kumaha atuh da ieu mah boga anak tatapa dek ngondang Wahyu Cakraningrat der dihanap gara raple minum-minuman keras mawa oh ieu kaleuweung teh der mawa inuman kumaha ieu teh nah ada eta mah kabeuki karesep ongko sakali ieu mah eueunan tong boros salira pemajikan yarek diserahkeun ku aing mah tadi dieu arti kurban teh realisasi tina ngorbankeun doma dipunci teh wayahna korbankeun tah anu dipikaresep ku jiwa anjeun kana urusan dunya lain ulah dudunya eta urusan nu kitu patut korbankeun karesep teh sakur dipikaresep teh bakal pegat wah eta sing emut kadinya cing inget karunya ieu budak anu sakieu husukna hampura adi nu kieu teuing mah atuh dina botol teh siana ci asak herang dinu kieu lamun teh nya ku aing didodet jelema kitu demi Allah aing mah tobat cing kuat kasep duh cing kuat cu pek didoakeun tong keung tina soal anu kitu patut mah jurig barakasakan gandarwo tong keung tong sieun teuing da jelema tengah hareureja deh ka aing mah datan nirata ngademane wo pagulingan rana datan nirata ngademane wo pagulingan rana dene irah kingkang prapta Wahyu Cakraningrat anu sasatna keur nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesanya yang dimana kuringnya cicing dimana kulanya nyayang nya iya aya jami anu keur ngosongkeun diri hiji nonoman sekeseler Prabu Duryodana anu kakasih Raden Mandrakomara
dina manahna ngahayang-hayang ngahiap ngahayu-hayu atuh ieu wahyu cakraningrat lumebet ngancikna baju merah kasukma ka ieu mandra kumara lilir yang merbangun aduh lilir yang merbangun kaya ngimpen saresa kedapan moal diberenya kabeh oge ku kaula yen kaula geus kaancikan ku wahyu cakraningrat parantos ngancing bagja den bagja hirup geuning eta teu kedah lami-lami tatapa sakedap langsung sihore ratusan nonoman anu keur tatapa teu sirikna sakeuling bungking ieu alas ti prasara dipake tatapa kakaula ngancikna wahyu cakraningrat bari nemedak eta teh neme datan nirata ngademan datan nirata ngademan rupa kulingan rana ya kayak teh kaulah teh ngimpi gitu nah kumaha nyai kaulah nun kapunten kaganggu panginten saha kaulah pada ngiring ngaliwat kayaknya kaulah nun kapunten kaganggu inten dupi kakasih teh ngaran kaulah teh Cakrawati di mana pada wangsul kayaknya kalaneh kaulah nun wangsul tipu serdaya ngenakeun atuh akang teh ngaran Mandra Komara putra raja negara Astina nampi nuhun atuh bagja dinten ieu keur kaula tiasa ditepangkeun sareng putra raja ti negara Astina nuhun kaula nun Cep Mandra nah hante sareng omas salame ka omas sareng ka mastur non tacan kawawancara oge tacan kaula teh kaula nun saha anu sudieun atuh kaula nun ka urang kampung Baulisu make rumah sagala lain puluhan deui ratusan kabogoh kaula di negara Astina moal aya awewe cara model kieu maklum kaula putra raja saha anu embung Sahan teu kabita. baringan olok kabogoh si Aden mah model si Dodi tapi kakara ieu nempo awewe aduh ningal istri geus kawanti-wanti anak kabina-bina nyai upami leres salira teu acan kawawancara oge upami ieu mah dipileuleungkeun ku pun kakang kersa sadaya-daya kaula nun ampun kaula teh isin entok isin hayam kampung tapi kanca kumaha Den tah lamun teh mah ku kaula ieu awewe dirogahala dina harti sah nu rek newa ka kaula kahiji sahanu wewak sahanu wadu atuh cenah urang kampung bapana alah Bira urang kampung. dibebenyokeun dua gepok teh Den penasti kersayang tumampara Mandra Komara tetahan birahi anu ngansik dina atina lajeng ieu Dewi Cakrawati maksad digabruk maksad digalentor nanging tina ieu tempat leungitan peluhilang tanpa karana ngejat sapisan nyai
Kasep lain tebetah bongan kula diusir ku kadengkian aja. Paman, naon Kasep? Paman. Oke ya. Aya naon, Cuk? Wahyu ngencar, Paman. Pak Wahyu dispenda? Sanes Wahyu Cakraningrat, Paman. Ngencar kumaha? Tutut saya lah kayak tutut, Paman. Udah.